Mang jadi orang teh rek yang cai ke Curug Ngaruhnya. Di mana orang ke lihat atau ningali Curug Ngaruh itu di mana? Bari haheho capek dong, Mang. Orang lembur tenang kayak kipat haheho. Jalur masjid itu teh, cai anu jalur masjid. Mang ya jalur China mang tah. Ya ti gunung ya. Mang masih belum aya cai. Masih usum halodok nih jadi encan mulai usum hujan gitu, Mang. Kita ceritana mau ngalongok gitu, nengok apakah cainya besar atau kecil. Jadi kita sekaligus membersihkan nanti kalau misalnya kotor gitu atau mopetan itu belum ada cainya. Oh, baru dah kayak utung. Mana utung namanya? Ya, mana utung? Katanya ada lutung, tapi saya henteu lihat. Itu lutungnya tuh, pakai topi. Tapi ada juga caina juga ngabur gede. Mang cai lagi karek sakieu tuh. Encan aya hujan mang kalau dokene. Aduh, Mang aya nginum heula, Mang. Tuh, ayo Pak RT yo. Lohok. Nginum. Mang daya lagi media. Aduh. Capek Mang aya, aduh. Udah sekian. Ayo Pak RT. RT Ombi ya. Tuh itu RT Rus. Anu keur naik RT Rus tuh. Anu pangleutik nama biasaan bisa naik gitu tah siga ieu. Rancingeus gitu. Caina ya anu teh. Wah leutik. Oh berarti can ieu nya can normal hujana. Mang. Cai anu ka lembur teh masih kena saat tuh. Jadi can aya hujan jadi kalau misalnya bertanya-tanya cai mana tah tinggal ieu. Tuh, di dia nage saat Mang. Sudna lain saat Mang tah, tapi leutik gitu tah. Jadi lamun misalna teu kabaragian tah kumaha nya hampura wae da ayeuna mah encan aya caina. Lanjut deui urang melanjutkan perjalanan nanjak di Ketongo. Mang. Jadi tadi urang geus ngareureuh heura. Panen, guys. Iya buah gunung tah Mang tuh. Tuh, tapi teuas Mang yeuna tuh. Kayak apa? Waluh ya. Naon? Buah nangka Mang tuh. Tingali. Meuni ceuy ya tuh buah nangka. Tapi siga aratah kene euy. Ayeuna masak teu? Ujung tuh. Iya tadi anaknya tuh. Tuh Mang aya masak Mang. Teh. Asak Mang tuh Mang. Ye, wang tingali buah gunung. Ini Mang. Anu ngaranna duren. Duren ieu. Duren Belanda. Bolah teh. Oh, karobok. Asak teh sistem sieu guru. Bajing katanya. Harus anak Mang. Edan. Mang, alusnya Mang. Angkana lumayan. Keur ngaganjel. Ganjel. Beuteung anu sakinya lapar. Ini Mang. Ini teh nangka Mang. Duren. Nangka rasa kadu. Duren leuweung itu tah. Mang duren leuweung. Wah, Mang amis. Seger keneh Mang, langsung ke tangkalna mah. Ngana teh sok seueuh urang mah. Itu. Semoga gerang Kamu cendahar. Daer urang leuweung mah naon we ge beuki. Tong boro atau plastikan. Tong boro buah-buahan. Jukut we beuki urang lembur mah. Anu tara ka leuweung mah tuh dibekel tuh itu ge. Anjir. Wah, dia nama rugtug Mang Jalanan can. Mang, ngopi Mang. Can alus. Ini lain nama.
Lain. Lain. Heeh. Naon? Ieu na channelna beda. Naon tara? Kreator dusun. Ya pukat murad ah. Ah, Mana lu? ini Mang. Habeas Katanya ada pohon duren tuh di situ tuh pohon durennya itu. tinggal malin ieu teh. Jadi kita akan mulung itu mulung duren. Juga ayahnya Mang. Nah, jadi ubuhan nih. Aku kerusuk, acara aku kerusuk ini mah. Wah, loba ieu loba cucuk. Mana kamari mah gede tangkalan ge. Hah? Mana nih? Beak nih, beak juga euy. Di alam meureun. Da kamari mah geus pentil teh. Ah, beak pasareun juga euy. Ieu bau-bau nama ya. Mana? Ah, Mang tangkal duren, pohon duren. Wah, tuh burung. Tuh. Wah, teh. Heeh tuh. Jambu. Loba, lobet. Ah, Ayo, mangkat. nanti tanya sahi di acaranya. Itu karge kembang lain. Ih, silakan geus. Aya jambu air. Jambu air. Nah, ada pohon jambu air jadi kita ngalak dulu. Wah. Dulu jambu. Ieu. Ieu mah jangan make bareusieun. Ayo balatak tuh Mang tuh. Ieu tanggalna teh Mang. Naik Mas. Ah. Naik. Oh. Oh, leubeut Mang tuh. Ah, dia balerem. Amis teh nya. Wah, ibang ayo kakang pinuan euy. Kamu cincin. Tah, pasukan. Ieu pasukan hakanan ieu. Rek ieu non teh ngala jambu. Tuh. Ah, ieu jambuna ieu tah. Numroknya Mang. Ah, Mang tuh. Ieu jambu. Ah, nya di parurageng gitu. Nah, palina kieu ning. Muka. Atunya na kapage. Ya Allah. Aya diasupkeun ku pelukan. Ah, Mang ieu jambuna. Bodor si Mang. Asum. Ayam tapi seger gitu dah. Monyet terkena rasek. Tapi agak sedikit tiis gitu. Tiis itu agak hambar gitu ya. Oh, Mang. Bermupu jambu. Tuh. Sigana tepuguh ngalana tara loba pisan. Kamaruragan. Nah, Mang di sini kayak ada apa namanya? Kayak bekas kolam gitu ya tuh. Mungkin dulunya di sini suka petani ya. Jadi petani itu biasanya tinggal di sini gitu. Jadi untuk mengurus kepelakannya gitu ya. Nah, itu. Tuh nyali. Ini nuker ngalala jambu tuh. Oh. Oh, geus panen Mang di gunung. Oh. Oh, Mang tinggal menang sabaraha karung tuh tadi panggul gitu. Oh, itu jalur air bersih di gunung Curug Ngaruy. Aduh nanjak deui euy. Nolak mau gata. Ah ngarondang ya. Oh, Mang jalur tuh. Oh, itu nanti selang.
Aralon. Yuk. Yuk bak kasabara yuk. Bak utama Bak utama tah, bak utama. Air bersih, saluran air bersih. Wah, kabisen saya. Tuh. Oh, itu paat itu. Aduh. Ya kadi yuk. Tuh tinggal geus panen menang sakarung. Ieu saluran bakna ieu tah. Bak saluran bak utama. Baik. Baik. Kopi euy hade. Aya kopi. Tuh tinggal di China. Cai gua gede aja terus. Coba makan di kilo mana? Iya bok musola gitu. Oh. Oh. Oh iya bagian musola, ini itu bagian Masih dong oh. keluarga gitu maksudnya. Keluarga tuh, itu bagian keluarga, tah ieu bagian ka masjid. Bakna tah, bakna nu dicalikan tuh, nu diudiukan ku Pak RT. Tah ieu sareng ieu nu ka masjid. Tah nu ieu sareng sareng keur ka warga gitu tah. Jadi China masih kene alit di dituna tuh. Masih kene leutik ya. Jadi mungkin can waktuna usum hujan. Biasanya kalau usum hujan mah gede gitu. Tuh. Amang orangnya curugna kana tah. Ieu PRT alit ya tah. Ya. Abong hese. Tara kaleuweung ya Mang. Urang lembur ge tara kaleuweung ieu mah. Yo. Tah ieu saluran anu cai bersih keur ka warga kampung Nanggela teh ti dieu. Aduh. Uish. Aduh. Ya curugna tuh. Ieu curug naon teh? Curug Ngaruy. Curug Ngaruy tah ieu curugna tuh. Jadi Curug kadua. Curug kadua anu kahijina Itu lebih jangkung. anu kahijina mah berarti di luhur di itu tuh, di luhureun ieu. Jadi air bersih untuk kampung Nanggela di Desa Wangkelang teh di dieu tah. Tuh, tapi China lumayan ageng sih. Tapi mungkin butuh perawatannya supaya sampai ke warganya itu lebih besar dan cukup untuk warga Nanggela gitu. Mending emang. Mending emang bisa. Seger. Seger Mang tuh. Tapi China mah gedenya. Mang itu curug Ngaruy tapi curug anu kadua, anu kahijina mah di luhurnya di atasna curug ieu gitu. Jadi ieu curug anu kadua gitu, tah curug Ngaruy anu kadua. Mang jadi saluran nanti seperti kieu tah. Misalnya aya saran atau kritik bisa tulisnya di kolom komentar engke. Ada adatna ngaran ieu mah aya saran jeung kritik. Komo keur kepentingan umum mah. Nah, mah uang naheur heula cai tah uang ngopinya Mang tuh. Nu dahar aya tuh. Dahar. Lapar. Saya ge mau dahar. Mang, uang. Ayo nama bagian pulang. Bagian pulang Mang sudah beres. Membersihkan runtah yang menyocok di saluran cai. Tinggal di mau jambu air we aya tuh. Mang ya buah tuh tinggal di lebeut tuh. Lebeut Mang. Mang iri. Aja naiknya kadi euy. Lebeut Mang buahna. Tong naik. Panen deui Mang ya. Mah ya. Usuluh.
Yuk. Silakan, Bro. Amis ya, Bang. Amis. Ah, mang buahna tuh asak. Ieu mah muragnya mang lain ngala. Kita buahnya. Euy. Burung buahna teh. Amis. Amis di mana aja? Udah tinggal sih kena kayak udah kayaknya. Tapi mun geus kolot mah iya benernya. Amis. Amis. Ieu kieu ge geus amis. Murad. Udah bumadingna tah. Kelenjur. Ah, omang buahna ye. Mangga, buah mangga. Tuh. Yang diwadahan. Ayo dapat kita pinuh. Oh, mang tingali. Oh, geus panen di gunung. Aduh, yang. Monyet. Monyet zaman ayeuna mah mau karung. Di mana om lain tahu bawa. Tadi teh menak buah kadu mang ya di jalan. Nah, bima ngalaten kolona. Ya belah ya. Nah, oke mang. Jadi sekarang kita sudah mau pulang, sudah balik dari Curug Ngaruinya. Dan cukup sekian ya dari saya untuk video kali ini. Dan lain waktu kita akan bikin lagi. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.